Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi ajmain. Allahumma nazim ahwalana wa asin af'alana wa khalisna min alamil faqri wa dzulli wa asimna min al-balai wal wabai wa ta'un wa min syururil a'da'i wa syayatin wa nafsil amarati bisu. Allahumma yasilana al-intidhama fi jamil umuri diniyah wa dunyawiyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi aqaqari wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi du'a Allahumma barik lana fi rajab wa syabana wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ruwiya anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala man ahya awala lailatin min rajaba lam yamut qalbuhu idza matatil qulub wa saballahu al-khaira min fawqa ra'sihi subban wa kharaja min dhunubihi kayaumi waladatu ummuhu wa yasba'u li sab'ina alfan min ahlil khataya qadis tawjabun naro kada pilubil albab lil maula tajil arifi. Sabadana urang sadayana nembe sasarengan manjatkeun puja ka Allah anu maha kawasa, ditamih puji ka Allah ilahi robbi, di suatu ngaoskeun sholawat ka junjunan alam yani nabiana wa habibana nabi agung nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ka kulawargina ka para sahabatna ka para tabiin sareng itba'ut tabiin mantena pamugi ku berkahna urang ngaoskeun aos-aosan anu nembe parantos diaoskeun ku urang anu mangrupikeun doa anu dirangkum ku duriah Kangjeng Rasul Sayyid Muhammad Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad anu disebat Rotibul Haddad ya, anu dilebetna teh aya ayat Quran, salajengna aya sholawat, aya doa-doa para ulama, para wali, para sholihin, urang sadayana ti Kangjeng Nabi mugi-mugi sing kaangkeun kasapalihna umat Kangjeng Nabi. Salajengna mugi-mugi sing kasapatan ku Kangjeng Nabi dunya rawuh akhiratna amin ya Allah. Ti anu kagungan Rotibul Haddad mugi-mugi urang sadaya sing kalungsuran barokahna karomahna kana kahirupan urang sadayana. Hadiah anu langkung ageng nu dipikaharep ku urang ku berkahna ngamalkeun Rotibul Haddad waktos pupus urang sadayana mugi-mugi sing dibekelan pupus husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu ali ngaos tiap dinten minggu enjing-enjing nustos caralik di madrasah rupina kanggo dinten ahad ayeuna urang sadayana teh tos lebet kana dinten minggu terakhir anu aya dina sasi Jumadil akhir. Rupina mingguan payun mah dinten mingguna urang sadayana parantos lebet kana kaping 2 sasi Rajab. Kaping 2 sasi Rajab. Kaping hijina dinten Sabtu. Itu Sabtu kaping hiji berarti kaping 2na sasi Rajab. Tos Rajab teh ruah, tos ruah teh puasa, masyaallah nya. Rajab ruah puasa. Sakumaha tos pada uninga sasih Rajab teh sasih kanggo ngabersihan badan.
Itu Rajab teh kanggo bersihan badan. Kunaon ngabersihanana? Nyaeta ku wudu sinareng ku salat. Janten begitu sumping sasi Rajab anu tara wudu, anu tara salat, tadina sasi Rajab mah wayahna. Walaupun belang betong oge kudu maksakeun. Tah kantenan atuh anu getol mah. Itu tas sasi Rajab kudu langkung getol. Bahkan anu kagungan kodoaneun lamun teh mah dietang sasi Rajab mah kudu engal-engal di kodoan. Kusabab Rajab mah sasi kanggo bersihan salira. Kunaon ku wudu sinareng salat. Tah lamun sasi Rajab oge geus teuas kana wudu sareng salat. Atuh kumaha salianti sasi Rajab. Sasi Rajabna tos cadu wudu cadu salat. Komo deui atuh salianti sasi Rajab. Itu kusaub dina sasi Rajab tah. Sasi kanggo bersihan salira urang teh. Kari-kari salira alim dibersihan. Jeung alim ngabersihan dina sasi Rajab ku wudu sareng salat. Maka saeutik pangharepan sasi saatos Rajab ruah puasa jeung saterasna menak deui Rajab eta jami tiasa bersih salirana ku getol wudu jeung getol salat. Bahaya tuh Bu lamun hirup urang henteu daek salat. Kusabab nyaketkeun diri urang ka Allah anu pang caket-caketna cara ngadeketkeun diri urang ka Allah teh ku salat. Kusabab sadiring dumadi sarengkak saparipolah saur seput teh mah salat mah estuni ngadeketkeun urang ka Allah. Kumaha cenah amang contona dina salat. Sabada niat model lohor kitu nya. Pan tos niat teh ngangkat dua panangan ka luhur. Bari nyebatkeun Allahu Akbar tuh. Ngangkat dua panangan ka luhur oge urang teh nyebatkeun jenengan Allah, lisan teh ngaluarkeun takbir nyata Allahu Akbar tuh. Terasa aos-aosan kitu ti kawit doa iftitah. Pan lebetna teh eta teh nyebat-nyebat jenengan Allah. Teras ngaos Fatihah. Pan eta teh aya jenengan Allah jeung muji ka Allah. Salajengna surat nu diaos eta teh nyebat-nyebat jenengan Allah dina surat teh aya. Terasa urang teh ruku. Geuningan dina bade ruku teh urang teh ngaoskeun naon? Allahu Akbar. Tuh, lisan teh deui nyebatkeun Allahu Akbar dina ruku. Cikeneh urang teh ngaoskeun Allahu Akbar. Cikeneh urang teh muji dina ngadegnya ku aos-aosan. Model iftitah, teras Fatihah, salajengna surat. Ruku oge ngaoskeun Allahu Akbar. Cengkat tina ruku disebat teh naon? Cengkat tina ruku teh Bu disebatna tidak kade kedah apal Ibu. Kedah apa salat unggal poe tapi teu apal ngaran-ngaranan nu kitu. Duh, kumaha salat urang? Tidak, cengkat tina ruku. Lisan teh deui ngucap sami Allahu liman hamidah tuh. Baci keneh Allahu Akbar geus sami Allahu liman hamidah. Terasa aos-aosan robana jeung saterasna. Terasa bade sujud urang teh bari ngoloyong ka handap ngaoskeun lapan Allah gitu. Teras cengkat tina sujud ngaoskeun deui lapan Allah. Tah tos calik antara sujud dua urang teh sujud deui bari ngaoskeun Allah deui. Tah tos sujud cengkat ka luhur bade ngadeg deui ngaoskeun Allah tuh. Matak sadiring sadumadi nyata kicep urang babasa urang dina salat mah estuni ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah ku aos-aosan. Sarengkak saparipola maksudna teh gerak badan urang. Ngangkat panangan Allah. Ruku Allah. I'tidal Allah. Ngoloyong kana sujud Allah. Cengkat tina sujud Allah. Sujud deui Allah. Ngadeg oge Allah tuh. Cek sepuh mah disebatna teh sarengkak sapari pola estuni Allah. Matak
anu pangadak nyaket-nyaketkeun ibadah antawis urang jeung Allah teh kajabi salat. Matak bila mana jami nyebat-nyebat urang pangdeukeutna ka Gusti mah. Tapi tara salat berarti eta jelema teh geus nebihan Gusti. Tah anu nebihan Gusti Allah teh nu tara salat. Jelema anu tebih jeung Allah teh nyaeta jami anu tara salat. Ulah ditinggal bumina ada ka masjid. Da belum tentu bumina ada ka masjid eta jelema teh tukang salat. Komo deui ka ahli salat mah. Tukang we heula eta mah. Anu ilmuna di bawah, tebih kana ahli mah. Belum tentu jadi tukang salat. Bahkan pirajunan imahna caket ka masjid, manehna tara salat. Bahkan imahna ada ka masjid sok ngaganggu anu salat. Kagembrung geuningan musik di imahna teh. Bari di masjid teh aya anu eukeur sarolat tuh. Matak lamun teh mah ibu-ibu gaduh parawan, urang tuluy ngengkeun bujang. Teu urang mana teh? Calon panganten lalakina teh urang anu. Oh, sangarana anu. Oh, belah mana daerah anu teh? Wah, urang mah Bagja. Imahna ge deukeut masjid. Tah, ulah wakan nyebuteun Bagja imahna deukeut masjid bok bilih imah manehna teh tukang ngaganggu jelema anu ibadah di masjid berarti urang teh Bagja meunangkeun budak eta, keluarga eta anu kalakuanna tukang ngaganggu jamaah anu ibadah di masjid maknya atuh Bagja ngengkeun tukang ngaganggu nauzubillah. Ulah ditinggal caket ka masjidna. Kitu. Ta anu disebat jamaah anu caket ka Allah teh nyaeta ahli salat. Walaupun tebih ka masjid tapi hatena teh geus ka Allah. Kitu. Walaupun tebih nikeureuh we ka masjid. Dina raraga salat. Komo deui caket. Kitu komo deui caket. Itu tubuh. Nah, jamaah anu nyaketan Allah teh kaya kajabi ahli salat. Jamaah anu nebihan Allah teh jami anu tara salat. Berarti jamaah anu nyaketan ka Allah ku salat eta jami teh ikhtiar sangkan kenging rahmat Gusti Allah hartosa rahmat teh kanyaah. Hayang dipikanya ku Allah. Mulai ayeuna usum gawe nya ka Serang tah pan dipika hoyong hujan teh punya. Yang anu kagungan Serang mau jibrut pan aya hujan teh ka Serang. Ngagunakeun tanaga identik da macul. Nya jeung sajaba-sajabana. Tadi barengan ku salat insyaallah. Maculna teh aya atau dibarengan ku rahmat Gusti Allah. Hasil tina macul ngajang ngelek jadi segon, kadituna teu jadi beas teras dituang insyaallah. Bakal jadi beas anu ngajang ngelek jadi sangu teras dituang anu pinuh ku barokah. Beh dieuna budak darek ngaji, budak darek salat, budak darek puasa. Teu lebar lamun teh nisab zakat ngaluarkeun zakatna. Teu lebar lamun teh ngaluarkeun sedekahna. Teu lebar bila mah anu butuh teras ngeclok-ngeclokeun nana tawis rezekina barokah. Bisa gitu datanina dibarengan ku salat berarti ngadekeutkeun diri ka Gusti Allah ku Gusti dibere kanyaah ceuk Araba disebatna rahmat. Teu jarang jalma anu tani mukti ceuk kolot teh mah nya. Tapi nisab zakat kuduna zakat teu zakat. Beh dieuna atuh sedekah teu sedekah. Kuduna mah aya tatangga kalaparan 3 poe da loba manehna bere atau eclokan kitu. Teu mere teu ngeclokeun. Tuh, bisa pedit gitu teu kenging rahmat Gusti Allah. Rezekina mah loba, tapi eta rezeki teh lain rezeki anu dibarengan ku kanyaah Gusti, ta eta nu ngaranna rezeki siksaeun. Mata katerangan bab rezeki mah nya halalna hisabeun, haramna siksaeun. Halalna taroskeun gitu. Halalna teh geus ditaroskeun. Itu kantenan haramna mah masyaallah. Tah kuasilahna salat sugan jeung sugan rezeki anu tos aya di urang baik nu katuang anu bade dituang anu diikhtiaran supaya aya kitu nya model ku nyerang jeung sajabana kuasilahna ngadekeutkeun diri ka Allah ku salat urang keng rahmat Gusti Allah. Halalna rezeki teh
hisabeun haramna siksaeun urang teh ngusahakeun sangkan gaduh di anu halal ku ngaos lamun teh mah aya nu haram urang ge ngarti teh haram tapi situasi dan kondisi kitu hate mah ngejrit ka Gusti ceurik bahkan hate mah teu ridho kitu teh tapi da kumaha kondisina urang ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah ku salat sugan we kalungsuran ku kanyaah Gusti Allah kuduna mah siksaeun kuduna mah tenggeuleun kuduna mah asupkeuneun kana neraka kusabab tuluy-tuluy nyaketkeun diri ka Allah ku salat teh mangka lungsur kanyaah ti Gusti ku Gusti Allah tuh walaupun halal hisabeun cek Gusti bae moal dihisab jig we ka ditu kumaha ieu mah anu haram aya haram mah teu tiasa wungkul ku salat da sidik haram itu kedah aya we hukuman tina pelanggaran ngalaksanakeun haram eta mah kaon halal jika ditu mah itu tuh salat Bu tah jami anu pangcaket-caket ka Allah teh nyata jami ahli salat lain wungkul ahli dikir sok aya ge nya ahli padikiran cekolot teh menyebatna ge nya tukang dikir urang cenah nu pangcaketna ka Gusti Allah mah kusabna hate geus aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pek teh tara salat atuh eta mah disebutna teh mikung cek sepuh teh amanya mikung tah jama anu caket ka Allah mah nyaeta anu geus kalebetkeun ka ahli salat walaupun bumina tebih jeung masjid nikeureuh-ngeureuyeuh we angkat ka masjid dina raga salat komo deui caket aing teh imah pangdekeutna era atuh lamun salat di imah mah aing ngeudeuk ka masjid teu tah urang ulah kabobodo teh nya kasamaran paningali pedah imahna caket ka masjid bagja kitu nya taliti heula bisi eta nu boga imah teh deukeut memang deukeut ka masjid tapi eta mah tukang ngaganggu jamaah anu ibadah di masjid batur mah salat ieu mah babaung we batur mah salat ieu mah gumrang gemrung we batur mah salat ieu mah ngarobrol we kitu parah nauzubillah itu Bu tah sasih Rajabna alim ngalaksanakeun salat itu teu sawaktu-waktu acan pariposa Jumaah ge alim ngalaksanakeun atuh ulah diharepkeun salianti sasi Rajab ruah puasa jeung saterasna eta jami nikeureuh-ngeureuyeuh jadi jalma anu langkung sae kitu tibatan sasi Rajab nyata ku ngalaksanakeun salat moal mah kersaeun berat beuki leuwih berat teh mastaka sabara rebu ton teh bakal karasaeun birit sabara rebu ton teh bakal karaoseun kitu naon sababna teu dibersihan kadituna sangkana hampang badana dina sasi Rajab kunaon ku rajin ngalaksanakeun salat gede Rajab tanya jadi kasimpulanana Rajab teh sasih kanggo ngabersihan salira urang ku salat buk bilih gaduh kodoan nu kaemut mah kodoan nu kaemut mah nu teu kaemut mah karana ge teu kaemut nya kodoan salat ya teras tata cara urang nyaketkeun diri urang ka Allah secara jasmani secara awak teras secara ruhani nyata secara ruh secara hate aya kajabi ku salat saur tadi teh diring sarumadi sarengkak saparipola estuning nyaketkeun ka Gusti Allah mana tadi teh ngangkat dua pandangan Allah nyata takbir Allahu Akbar ruku Allah itidal Allah sujud Allah cengkat tina sujud Allah sujud deui Allah teras cengkat bade tatih ngadeg deui ge Allah teras Allah itu ka salam pan assalamualaikum warahmatullah Allah deui kanu katuhu kanu kenca oge Allah gitu terasa Allah gitu
Masya Allah. Loh, matak bagja jami anu ahli ngalaksanakeun salat. Ku sabab eta jami teh otomatis geus nyaketkeun dirina ka Gusti Allah. Tuh, nyaketkeun diri ka Allah teh ku salat. Nya, wah saya teh sedang mendekatkan diri cenah ke Allah. Matak cicing di leuweung ge, cicing di sawah oge, gitu menyendiri ge gitu. Teu campur gaul jeung jelema. Kunaon carana? Nyaung-nyaung ge di leuweung. Ah, satuina atuh. Kumaha carana nya ku kieu we teu ngobrol jeung jelema, teu nempo jelema, teu nempo HP, teu ningal TV gitu. Osok salat tara gitu. Salat mah atuh lain nyaketkeun diri ka Allah adi tara salat mah. Tuluy pilih aya nu nyareut anu penting mah hate we sing lempeng, sing bersih, sing bener eudeup bersih jeung lempeng kumaha jelema anu tara salat. Dabi mah ka jelema tara sirik pidik ya kan ya Ines panas teh dudupak rurumpak tara cenah. Ka jelema memang alus tapi ka Gusti Allah goreng. Kumaha gorengna nyaeta henteu salat. Sedengkeun urang teh kana sae teh hablum minallah wa hablum minanas. Ka Allah kudu sae ku salat. Ka jami